Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Ani Anggraeni ngaulang di SMA N hiji Cikarang Barat baris medar materi ngeunaan carita wayang. Dari carita wayang anu baris dipedar dina ieu bahan pengajaran nyaeta menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan petikan cerita wayang. Sateu acan nganalisis petikan wayang nu kahiji nyaeta nitenan heula dina dua gambar ieu pek pilarian naon bedana gambar kahiji jeung gambar kadua. Genap tahun lamina satos perang Baratayuda antara Pandawa sareng Kurawa nu dikeugingkeun ku Pandawa saatos kajadian eta karajaan pastina dipimpin ku Yudhistira. Yudhistira berhasil ngawujudkeun karajaan anu subur tumakmur, tapi perjalanan pesastrana langgeng situasi kaayaan anu teu tangtos tarutamina saatos pupusna para sesepuh karajaan nyaeta Destrarasta, Gandari, Kunti sareng Kresna. Para Pandawa sapertos kalemitan cepuhan dina kahirupan. Kukituna Pandawa sareng Drupadi ngantungkeun istana kalawan ninggakeun sagala hal kaduniaana ngalakonan lalampahan pamungkas manehna ucara ziarah ka Gunung Himalaya kanggo ngangwantal mangsa. Waktos bade angkat aya anjing anu nuturkeun pitugang nyaeta anjingna Yudhistira. Waktos naik ka puncak gunung ngeunaan langkah awak kanggo kamokso seueur pisan halangan rintangan. Salain leuweung anu lebet jalana oge jurang jeung tebing, cuaca panas jeung tiris kalewatan ku maranehna. Tangtos medana berbahaya pisan. Drupadi jeung Pandawa sadulur hiji-hiji pupus kaseret ku kasalahan sarta dosa maranehna anu saeuteusna. Drupadi nyerah kegiatan ka pupusna ninggal kitu Bima naros ka Yudhistira. Yudhistira, Drupadi geus pupus naon dosana anu nyebabkeun anjeunna pupus? Setiap mengantunkan pasti ngagaduhan dosa salami hirupna. Drupadi pilih kasih anjeunna lengkung nyaapa Arjuna tibatan urang sadaya. Dosa eta nu bakal dicanda. Salami tidinya Sahadewa pupus. Yudhistira tinggal Sahadewa oge pupus kumaha saur anjeun? Gusti teresep ka jalma anu sombong salami hirupna. Sahadewa sok nyombongkeun sirina sorangan bahwa manehna nu pangkintetna teu aya nu ngaleuwihan. Padahal satiap jalmi gaduh bestesan eta dosana. Perjalanan diteraskeun medan jalan anu leuwih bahaya sareng ku tebihna perjalanan tangtus ngadamel capek. Nakula nyusul pupus. Kumaha saur anjeun ayeuna nakula geus pupus? Saha wae jalma anu ngaraos dirinya leuwih hade tibatan batur, maka jalmi eta takabur gitu oge nakula. Manehna ngarasa paling kasep teu aya duana, tah eta tandana hatena teu sakasep lah
lahiriahna kusabab manehna teu bisa nuturkeun urang sadaya. Tiba waktosna Arjuna gebis ngarehek ngalaman nasib nusami, padahal kasaktianna sapartos Dewa Indra. Yudhistira naon kadosaan Arjuna? Arjuna oge kakenaan panyakit takabur waktos betrona pupus anjeunna ngagorowok nyarios sanggup ngaleukeun musuh dina waktu sapoe. Kasanggupanna ngan ngadorong ka nafsu hungkul, deui cariosana eta kabukti eta dosana. Tilami didinya ngadadak Bima ngagobis ekeun tulang ku Yudhistira. Yudhistira tulungan abdi raga abdi tos tetiasa papi tos tetiasa papah deui. Tulungan abdi Yudhistira. Bima anjeun jalmi nu sarakah kacida anjeun teu paduli ka batur teu medulikeun batur nu perbutuh. Cariosan anjeun oge kasar teu paduli jeung saha anjeun ngomong salain eta anjeun sok nyombongkeun kekuatan diri. Ukituna tarimakeun naon tos anjeun lakonan. Bima akhirnya pupus. Ayeuna janten Yudhistira jeung anjingna anu nyesal. Yudhistira sanggup ngahontal puncak gunung kusabab manehna teu cacat ku dosa jeung kabodohan. Di luhur puncut gunung Barata Indra dating pikeun bawa Yudhistira warga jeung kareta kencana. Pas Yudhistira ngadeketan kareta sang Indra ngajurungan amber ninggalkeun anjing anu jadi putra lelempahanna. Kulantaran anjing mahu anu teu suci teu meunang ku sukawarga. Yudhistira mundur nampik pikeun ninggalkeun makhluk anu salila ieu. Ditangtai nganana Indra jadi heran. Anjeun sanggup ninggalkeun dulur sarta teu ngabeuleuh lalakon maranehanna, tapi anjeun ngampakikeun ninggalkeun anjing anu teu nyaho jalan. Drupadi jeung dulur-dulur kuring geus ninggalkeun kuring, lain kuring nu maranehanana. Dina waktu eta kenah anjing barubah wujud jadi Barata Dharma, nyaeta bapana Yudhistira anu keur muji manehna. Yudhistira dibawa indit ku kareta Indra. Dina waktu ngahontal sawarga manehna manggihan dulur-dulurna anu soleh, tapi manehna nempu Duryodana, Gatot, Balada anu jahat. Sang Batar ngabejaan yen barayana keur aya di neraka pikeun nembus dosa marenehanana. Sementara Duryodana aya di surga, saprak manehna gugur pakalangan anu diberkahan. Yudhistira kalawan ikhlas indit ka naraka pikeun nempungkeun baraya tapi tetempoan serta sosoraan nu ngarautan hate jeung getil kental ngagadikeun manehanana sieun. Waktu kagoda pikeun kabur manehna ngawasa diri serta sahur-sahur ngadenge suara Drupadi jeung baraya nadipikeun cinta nyambat di dunia. Ajurungna pikeun cicing disadengean dina kasangsaraan. Yudhistira mutuskeun pikeun cicing di neraka sarta ngajurung sangkan kusir karetana balik ka sawarga sabab manehna milih pikeun cicing di neraka sareng jalma-jalma hadir. Dina waktu eta tetempoan neraka jadi sawarga. Saterusna Indra ngomong, Yen Yudhistira keur diuji sarta sabenerna dulur-dulurna geus aya di sawarga. sanggeus nampak kanyataan eta Yudhistira ngalaan waruga sarta nampak sawarga.
Video runtuyan kagiatan di ajar dina lawungan ayeuna. Nyaeta analisis unsur intrinsik petikan carita wayang. Saantosna siswa teh analisis petikan wayang ngalaksanakeun evaluasi dina media woodwork. Hatur nuhun, sakitu anu kapihatur kirang langkung nyuhun dihapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.